أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Tapi ternyata awak kurang tersengit bau mantana cek Tuhan si Abdul Qadir naon dia ngebacinkeun ka awak sehingga aya ilmu tedahekeun didengekeun ku batur lantaran bau awak kurang ilmu tinggal ilmu mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau beun batur teh. Mantak lamun hayang sait takaburna picenan ujubna ti picenan hubul jahna hubul malna picenan hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan cicing bae urang ka masjid ka imah ka majlis aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik ulah aya hayang dibere ulah hayang dialem seungit ke awak urang seungit ke masyarakat teh ulah ka mulai encana kiai anu emang kunaon engke heula asa can sampurna kiai anu mah seungit berarti teh eneng geus terbaik kiai anu cadet lah kiai kos kitu yo sebagai Golkar terbaik geus nya mah kiai kos kitu teu beres asal kos kitu bau berarti tawa bau tawa keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat hei ulang balik aing calang geus yo bau berarti embung ngadengekeun nya bau eta lamun seungit mah terus kiai terus dikenekan terus mundur terus ikir cerita Tuan Abdul Qadir seungitan awak cara nyengitan awak bersihan batinna kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun aku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae os urang bogoh jasa ka bogoh urang atuh nu jore masyaallah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah jocok di alam bae kujana lantaran sejati di jero hate hidungnya mancung banget deh masyaallah aduh pipinya daun sirih aja itu mah udah aduh masyaallah eta gadonan endog sapotong padahal endog hijian di alam bae kurang Gusti Allah tah kos kitu asal bersih di jero hate urang ngalem urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae ku urang carita ilmu Allah geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong kos kitu mah engke ge seungit jak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air, ada ikan, aya ikhlas pasti ngarambe jelema kajen kukumaha ge mararenta asal ikhlas ulah aya nanaon bersihan batin dah teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka ieu mah wah aya penyakit sial aya tim sukses datang ka ieu mah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing dek belajar bersih dek mere sabares ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol tah kiai blow on eta mah ablaul blow on tah mah malah adu tawar ya karim sejasa ya artina kieu kadorong nabi dibere mukjizat sebagai dalil wali dibere karomah sebagai dalil nu matak dibere karomah teh bersih batinna ulama dibere maunah nu matak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah maunah eta teh sambarangan batinna bersih
teu bisa main-main kos kitu teh teu bisa dipaksakeun kajen kumaha ge nyana ngaku-ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneup eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajen kumaha ge. Nah iya kulo bodoh mah karomah pajar mukjizat karonan mah sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge. Medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit nu teu bisa ngomong cau au atuh da talu turkeun mantep kiai nu dakwah teh dituturkeun bae yo orang kadinya bae ayo jabangsana eureun pencalonan bupati mulai kuari masyarakat utang hitung aing moal ngaji ka nyana lah kunaon ya ngajina kos kitu nya mah nya mah lamun aya ramean karek milu ramean mah tilok nya mah malaman nya mah sok ngomong-ngomongkeun kieu nu bener mambus deleukeun kiai hajumbu tatanggana ge moal ngaji ka nyana aing mah ngaji ka ditu bae kurang dah beres mah ngaji yang dibayar mah lulu aing bae kuguna mah capek dititahan ku nyana nyebar-nyebarkeun almenak sial nyana mah nu dibere duit aing mah henteu tadina teu kurang dibere ta ku kiai mun diongkosan mah malah ngomong kitu nyana ge moal eta gara-gara lu mas tah sebarkeun bere ka tetangga duit teh dibere salah ta kiaina blon ta kiaina moal beres kajen kumaha ge asal geus lain cekelanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin kuari nyekel almenak moal beres kajen kumaha ge tatanggana ge moalekeun ngaji kajen kumaha ge sebab akur jeung nyana walau tara kunon jadi kadinya dinya nya walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningali niscaya anjeun bakal kaget dedeulean nu pohara idh zalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kadua anu nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu mitsla ma anzalallah bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an eta jelema engke di akhiratna ketika anjeun leupi gomaratil maut beh heula di duniana katutupan ku maut sakaratil maut nyana keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidi malaikat nenggeulan make leungeunna ditenggeulan dipeupeun akhriju anfusakum geula kaluarkeun roh maneh ku hese-hesena roh teh embungeun kaluar padahal tugas malaikat ngan bahasa malaikatna sogol tanipan sogol geura kaluarkeun ku sia roh kaluarkeun artinya serahkeun ka aing ulah dihese-hesekeun ku bisa bahasa kos kitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna sakumaha anu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus assalamualaikum waalaikumsalam dari mana ente? Ana dari langit. Jangan main-main loh. Iya saya betul dari langit. Lasar Nabi. Duduk. Iya. Benernya nanti langit malaikat berarti. Mau makanan nyana. Roti, korma, susu, cai, disuguhan. Kita sama-sama makan itu kudu diomong kok dites wae ku Nabi kayak Nabi Ayub langsung seribit silakan cicing bae nya enggak saya itu tuh kormanya ini korma mantap ini Kanjeng Nabi Ayub nyokot ada har korma gitu nyana tetep bae cicing bae ganti cai kopi silakan kopinya Pak saya
Emang ente dari mana sih? Saya dari langit. Coba makan dulu. Oh enggak, saya kan malaikat. Saya nggak pernah tidur, nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah jima. Kalau bisa dites bener, oh berarti bener ya malaikat ya. Sekian aduh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cek Kanjeng Nabi Ayub, kuari boga tamu malaikat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Urang mapan tamu teh calo. Jeger tamu teh urang. Sandu mabok muka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi. Mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh nu sekarang itu mah. Cek Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat. Status ente apa sih? Saya pencabut nyawa. Oh, Nabi Israel. Malaikat Israel, betul. Masya Allah, enak ya malaikat sekalian ka dia. Naon jaka kula mah silaturahmi doang ka dia. Teh ayatnya sih nyabut nyawa, tingkah nyabut nyawa ente. Waktu nyabut nyawa, jelema akur bae apa henteu? Atuh henteu, cek nanti beda-beda. Maksud beda-beda kumaha? Ai kanu soleh mah kieu rupana, ai kanu maksiat mah kieu, ai ka munafik mah kieu, ai ka kafir mah kieu. Nah, coba. Coba hayang nyawa coba. Coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh? Itu menang dipraktekun. Pos itu mah tuh engke bae cek malaikat. Ente mah yang dulu doang. Ih, sok pakai lalagaan. Tuh bisa pakai lalagaan sama kos gitu mah cek balik kalau sudah silaturahmi doang. Ente mumpung ka dieu. Mumpung ka dieu. Kekeh biasa. Atuh kudu bebeja heula ka Gusti. Meunang apa henteu? Acok bebeja. Ih, atuh di dinya bebeja. Ente bebeja bae gitu. Nabi Ayub bayangnya gitu. Cara-cara rupa ketika nyabut nyawa. Shh, begini bae sieun atuh. Ente Ayub bebeja bae geus ka ditu. Atuh eledet bebeja malaikat. Ya Allah ya Rabbi, aya mah Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna sanggeusna anjeunna itu non muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul. Abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aiprak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna hayang ningali diizinan teh ku Gusti. Cak Gusti Allah geus teu naon. Nah. Kumaha cek kalau diizinan cek. Coba kanu saroleh kos kumaha. Beureum Kanjeng Nabi Ayub. Beda barang bentak rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa. Ya Allah cek Kanjeng Nabi Ayub. Atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kanjeng Nabi Yusuf titah kaluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir. Tuh eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran. Ya cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beget Yusuf. Jawan, ya nama. Kulantaran terus dijejeleh ku sanagara. Panggil awewe. Ngabaris ya didinya. Bere peso jeung apel. Begitu keur kieu-kieu Yusuf ta'al. Begitu Kanjeng Nabi Yusuf keluar, ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo. Ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah. Nyaos ya bacocoran. Geus getih ambalaya bacocoran terus bae. Kumaha ngaromongna? Masyaallah ma hadza basyaru in huwa illa malakun karim. Ieu mah lain manusia, malaikat ieu mah turun dari kayangan. Tuh, cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah. Aing onam teu korban, sia ramo beak tah. Ku kasep-kasepna. Tuh, awewe diurang. Nu tata dina
ka urang teh ngajejeleh barang neuleuh urang leuwih ngajejeleh jajore jasa sial sugan nu mantek lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus wae beak ujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa pung datang urang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti Waalaikumsalam molotot bae nya nah sia kena ngomongnya nama hadza basyara woi ieu mah lain manusia nah mantap ya in huwa illa jinnun sial orang lain mantap orang aing pajar jin teu kata ekat tah mah oh jadi jurig buai ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon mau bejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya malam sekian poe naon malam naon bintang naon pas apa teh terus bae pan bintang teh Masya Allah di porosna masing-masing teh mentek dina ilmu sulam ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh araraya mentek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese poena mata poena kaler kidulna bintang geus diitung atuh hese-hese amat lah ketika urang dek melet geh diitung sok Sarwiti lahir poe Minggu pedang apa batik jam sabaraha jam 12 oh mustari berarti yes hitung Sarwiti sin berat 30 rok 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ieu mah ye jatuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu Masya Allah hawazun H5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid ada mudukun ieu anda tuh saya mudukun mau kos gitu tirin ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imam Sarwiti di mana Sarwitina tenden 7 batu di dinya maka 7 batu diringkeun bismillahirrahmanirrahim hadiah heula beres hadiah we ma hadza basyarain wa illa malakun karim man hadza basyarain man hadza illa beres timpukeun tiu bala timpukeun ka imanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarti dem
asal ada ratang sia ka aing jadi wali moal dibere sia mahal ilmu aing mah kos kitu mah terus ulah waka lanan wirid deui isukna batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kadeure oh saya di mana engkau berada tilu wari mahadza basyarain wa malakum karim mahadza basyarain wa malakum karim tempo gede mulai geus teu dahar kengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah bangunna ti kamari sia teu dahar tayang dahar mah can kanyawan karak tilu peuting kan opat mahadza basyarain wa malakum mahadza basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi yang kemana ngomong Zaid emang kadenge gitu kumaha kadenge asana kasep jasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong-ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun ku ari ku sia di alem mah coba nita budak gerokeun cak kemana tuh digerokon teh SMS usia tuh aduh nges beres 5 genep 7 nges ngagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet gas sama mulai teruskan sama kos gitu ilmu jurig tuh mah ulah sia moal beres ya kajian ka aing datangnya moal kajian ku kumaha ge aing mah eta mah nyaritakeun ahli hikmat kos kitu teh pagaweanna jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek oh lamun deuk dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu. Wah, di wirid ujian anak, masya Allah, jualan naon ge laku bae. Eta kudu tepat heula. Tah eta bae tu cenah kiai mah moal beres sarua. Dikira meren moal, sebab can kadeuleun niat benerna. Doraka lamun geus diat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabaraha etalah ilmu perdukunan. Mantap, nu calon lurah mah bego, datanglah ka dukun ya, menang bendera naon sia, biru, penon dia makan minggu, biru minggu, wow, berarti sia kudu keluar ti imahna jam 4, teu beunang jalan hareup kudu jalan dapur, makanya di dapurna aya sumur di dinya, lain menang ngubrus ya ka sumur. Beres gas kukurubusan los keluar kudu jam 4 bae hayo asal karuar ti imah bae geus sia diuk di mana bae masalah geulanan tah lamun keur ada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajian ku kumaha ge menang bareng ilmu dukun mah kos kitu aju supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol eleh na dukun kos kitu cekangnya ieu ari lamun anu kanu maksiat bareng begitu bareng bedak wah molotot kangge ngabi ayu lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh oh kanjing Nabi ayu teu kuat langsung keleng dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta
rupa nu eta tawa boro-boro dicabut nyawa neuleuh ge geus angker kos gitulah terus munafik terus nu kafir coba nu kafir hareup bentak barang bentak Kanjeng Nabi langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut gitu. Aduh, jadi geus paeh teh heula ya. Geus tah beudang 10 menit, kulasa kulisi. Udang Kanjeng Nabi Ayub ngageledak deui. Lantaran pohoan malaikat maut can robah. Aduh, tadi malaikat ngalalaga jelema mah. Cek bakal lopan ngegeledak deh. Oh aing can robah. Aduh. Geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun. Ayo pulang. Geura bentak. Moal waktu geus robah tancan. Geus robah geus. Bener geus. Enggak pinsan deui asa da cek gara. Geus emang geus. Bentak. Oh bener asli deui. Cek Kanjeng Nabi Ayub berupa nu eta mah parah amat. Widih, kemasianna ge luar biasa. Hiji kulitna hideung sakumaha seng. Kastrol hideung. Nomor kadua kaluar ti sabulu-bulunana. Nomor katilu buukna ganti ku ari jadi kawat. Ngerumbai ka handap. Dina mata kala luar getih pika sieun pika ijideun nu mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut lompatan jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa izi zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna kawak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing deuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masyaallah wahara jasa kitulah tingkah malakul maut. Mantap kayak jelema nyandung nu kolot jeung nu ngorah pas giliran ka nu kolot bapana datang giling anakna lompat bae ka mana mama diharap sama malakal maut siapa nya malakal maut cak kiai je tuh malakal maut tuh barang di deuleu bapak sia tah mah sugan teh malakal maut jah hideung jeung kiana tuh bareng bapana hideung iku anakna pajar malakal maut ya hiji hideung kaduana marah bae di imah katilu terak mare duit kos malakal maut kos gitu cak mana mah bapak sia teh mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut sial jasa tah kos gitulah tapi ai ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasep sering jasa tah sering kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep manggih nu mas mantap engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si mas dari mana ini mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meureun ini mah orang Blitar meureun ini mah tanya sing ade tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatan deuleuan rupa-rupa
Tahlah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung Allah 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 terus bae hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah. Ketika orang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol we teu betah. Mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat mah keluar sia, keluar. Kecuali deuk nalkinan, mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah lobaan recok. Engke nya nurutan la ilaha illallah. Geus asal geus bisa ulah ditambah ulah dipaganding geus bisa geus. Terus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung tak talkinan deh Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ge Allah 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 lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapa urang uwa urang imang urang kebenaran urang hadir sakaratil mat kos kitu nalkinan tah Allah Allah kenyana nurutan Allah 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 lakinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut lakinu mautakum bila ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 tuh al-yawma tujzauna 'adzabal dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomongan Allah ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh kuari bakal disiksa sia dibales ya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yauma tujzaun masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin sarua nu maksiat ge di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun nu kamari keur hirup sia migawe mabok kamari magawe zina judi dan lain sebagainya al-yauma wari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus salaten mun kafir mah langsung pasek atau ki tumbak siap geus bungkus andian bungkus salaten datang ke jero kubur geus kapanggih amal-amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah dihijikeun amal maling amal korupsi amal zina amal mabok penganiayaan penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun karak baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya kapanggih jeung amal urang al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapanggih
Masya Allah. Mantaklah sesa hirup urang kuaring maning digunakan pakai ibadah dumadeus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh. Contoh bapak urang mah urang geus areueuh, bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang. Berarti kan pasti jasa di mana datang ka urang waktu urang ku ari bakal. Ai kitu mah urang geus gabakti ka Gusti Allah, boga harta geus disalurkeun, boga ilmu geus disalurkeun, jaba eta ku urang dipigawe. Segala rupa urang geus gabakti ka Gusti Allah, tinggal nyanggakeun sadaya-daya. Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun. Abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi, salat abdi sakieu bisana, haji sakieu bisana, ngazakat ngaji jeung sajabana. Tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mantep. Lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun, nah ieu siksaeun Allah. Siksaeun Allah. Hei jelema, hei, sia ulah sok kamalinaan, segala mabok, segala zina, kos moal paeh bae. Hei, cek jana. Aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah Maha Gopur. Soekeun habek. Sungutna ka dieu sia, soekeun ku aing berewek sia. Sangeunahna bae sia. Berharap sote lamun ibadah ka Gusti Allah. Gusti abdi salat, abdi puasa, abdi zakat, abdi haji, abdi sok ngaji. Tah ieu parentah Gusti gan abdi bisana sakieu tah abdi berharap kana Gopur Gusti, abdi berharap kana rahmat Gusti sakieu bisana eta mah meujeuhna. Tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urang nya mah. Wah atuh dihampura-hampura bae caknya. Soekeun mah kos kitu. Gantung mah kos kitu. Tambah sarua bae jeung poe Sabtu nya cicing we di ikan. Dek kapada sia sugan bae aing menang gaji. Digawe tante atuh henteu tolol tah budak. Gawe henteu tante yang gaji. Tolol itu. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang sing bisa dumadeus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa, diberi daek ibadah, diberi daek dumadeus ka Gusti Allah, bisa ngabersihan batin urang sehingga urang mantap ibadah ka Gusti Allah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alatu tanzifin lan wajib manfaat kedua zaujat. Opo alatu tanzifin ala bebersih. Kamustin atau kamistin macana kaya suri. Belum apa bonteng, kamustin kaya bonteng suri ke. Kamustin kaya suri, jika masih gorau kaya sisir. Waduh lan lemak. Wa ma tadsilu bihi ra'sa lan barang kang umbah ya zaujah bihi kalawan ma ing sirah ing rambut sirah. Atawa wa mayuk sodu lan barang kang dan seja bihi kalawan mau parosu esa. Wa marun lan bebek OBB, obat bau bentek.
jadi heran aja abang pemalas antren dari itu. Wana wihilan umpamane martak. Tidak bisa kena arah-arah nolak bau ketiak, bau kelek, bau sungut, sarwa baik kan Allah kuhlu. Walaupun nasibat, wa khidapun lan pacar. Pembaca zayanu bihilan barang kang gawe pepaes, jadi kalawan emak. Adawa umaradin lan tambah geri wa ujratu tabibin lan buruhan dokter wa hajimin lan buruhan mongkang nyelet geti wala ta'am wa yamil marad wa udun lan wajib kadue manfaat kadue zauja opo papanganan dalam pirang-pirang dina geri lan lalau ayamil marad al-asahu wujubu ujrati hamamin lan utai kal asai ku wajib buruhan padusan ya sabil adati kalawan ngitung-ngitung adat wasamani mai gusli jimai lan obah jima wanifasin dan nifas lah haidin orana adus haid wakilam lan adus impi jima. Acan orang ngeraskeun pengawasan orang baca heula saya hiji mereka hiji kanggo gitu yang sedang mengikuti seleksi Deni Wira. Kedua marhum Ali bin Sairan seorang Afgandu. Tilu Haji Udin Idris. Kemudian terakhir kalau keluarga Haji Husni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina minggu ieu urang parantos ngalaksanakeun puasa tarwiyah arfah. Kemudian ngalaksanakeun lebaran. Mudah-mudahan ibadah puasa urang salat lebaran urang berikut ibadah kurban urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampereun jaga di mana urang balik kanu bogana bakal ditanya ke urang ya sagala rupa. Geus lamun urang bebekalan mah ketika ditanya umur pake naon harta digunakeun ka mana ilmu menang di mana ilmu naon digunakeun kana naon ari geus dilaksanakeun sakumaha mistina mah tinggal nyanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saterusna dina minggu kamari aya kejadian anu dahsyat. Diawali ku ngimpi heula.
malam minggu malam tarwiyah kula dibere impian ku Gusti Allah. Mimpi lempang ka hiji patamanan anu indah, didinya aya tangkal kayu gede luar biasa. Tapi eta tangkal kayu pinuh ku hileut bulu. Rinding hileut bulu. Di luhur anggalaya hileut bulu unggal cabang. Geus puguh ditangkal, dihandap ngampar luar biasa loba. Kula ngargob didinya moal jadi ngalanjutkeun perjalanan. Tapi didinya aya hiji jelema make bujubah putih kasep dina tangkal. Catnyana kiai dek liwat maliwat bae moal nanaon dia mah liwat maliwat bae pula terus liwat. Tapi didinya hileud-hileud nu dihandap mah bentukna kos hileud kita taruh. Tararejo gulede tapi tetep aya buluan. Dan keanehanana dina huluna eta hileud aya ngaranna Bapak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai anu. Jadi hileud huluna aya ngaranan kuari kadedelekeun ngaranna bae. Pak anu, Mang anu, Ustad anu, Kiai Haji malah mah. Kiai Haji anu aya ngaranna. Kula kaget panhileut si aya ngaran. Terus saya ngalanjutkeun perjalanan. Aya perlu dina perjalanan datang ka pamaksudan beres didinya balik lewat kadinya deui ternyata hileud geus pararae. Di luhur hileud bulu pararae, di handap pararae sing ngaringkel. Aya hiji dua hileud kita taruh nu aya ngaranan masih lempang kene. Cakula kanu nantung kok ieu mah teu paeh jeung teu dipaeh. Antepkeun bae kege paeh sorangan. Mah teu kudu dikumahakeun. Oh, atuh kula terus balik dina impian teh geus bae. Sebab sok bae dibere impian ku Allah teh keur tsunami dibere, keur Banten dibere, keur Yogyakarta malah masih kadedelekeun keneh di luhur langit dua malaikat turun datang ke handap mawa peso belati ditangtungkeun di luhur meja buleut. Terus naraek deui malaikat belah ka luhur langit. Atau jin atau serem deui malaikat mah. Ajuhudang cekula masyaallah biasana ieu lamun belati lencos ka luhur kieu ngurilap bahaya. Ka intina eta beso belati di Yogyakarta bener bae gempa lah terjadi. Ieu ge ngimpi teh sieun jadi kenyataan bae. Utang hitung dina falak atuh tanggal hijina tetep bae minggu sebab 3 darajah satarapat. Neleponlah kula ka ahli falak di Jakarta akur jeung kula. Telepon deui ka babaturan anu di Bandung akur. Telepon deui ka Kiai ti Jawa akur. Teleponlah ke Jakarta, rukyat malam minggu hasil apa ente. Ternyata hasil di 2 tempat. Disodorkeunlah ke badan isbat. Malam minggu negara rek ngayakeun badan isbat.
begitu ningali hasil ru'yat nah hasil maka di negara tengayakeun sidang isbat dibatalkeun. Itulah kronologina sakadar nyaritakeun kula. Dek percaya dek henteu nu kanyahoan ku kula seperti eta. Geus kula mutuskeun di dieu minggu. Terus berjalan geus malam minggu nahareup tarwiyah puasalah urang babarengan tarwiyah poe Senena puasa Arfah. Numentak dengan penuh keyakinan ku ilmu hisab nang ulama lain sambarangan ulama ahli Allah subhanahu ta'ala. Kula nuturkeun bae yakin karena benerna mun teu yakin kabuatan ulama dek yakin ka saha. Saya dituturkeun memantak bagi kiai-kiai nu bisa ngitung kemudian nyana ngitung hasilna pasti sarua menggeser darjah sautak saetik. Aya nu 3 darjah lewat saetik, aya nu 3 darjah. Ya 3 kabeh ge leuwihna beda-beda. Tapi si kiai menghitung teu make kana ilmuna teu percaya nyana kana ilmuna sorangan. Si kiai ulama anu bodoh atawa kiai nu teu ngitung emang sakikituna. Ieu mah kiai nu bisa ngitung, haju ngitung nyana, haju teu make ka ilmuna tungguan. Engke bakal ditanya ku Gusti Allah. Jadilah lebaran poe Salasa dengan penuh keyakinan. Sabehan nu najaga ka poe Salasa we kula. Tinggal nu bisa ngitung katanya ku masyarakat. Kiai dek lebaran poe naon? Hari hitungan Salasa ngan masyarakat ngajak ngerbo. Bingung cenah ieu kula. Kiai bingung. Kiai bingung kong masyarakat atuh abul bingung teman. Tanya deui ku masyarakat kiai di lebaran bae ai hitungan masalah sarua jeung diucingan atuh ai masyarakat aya ngerebo mah urang ngerebo bae yuk. Puasa aya ngadeketkeun diri ka Allah, salat aya ngadeketkeun diri ka Allah, jatitahna ku Allah norek ngaganjar lagi Allah. Atuh kitu kene ngazakat nunitahna Allah maka aturan Allah begitu lebaran nunitahna masyarakat milu ka masyarakat kiai panggoblog-goblog nanti. Si aya di dieu kiai tolong. Aya nya ojasa tuh bulan. Eta teu yakin ka ilmuna, deuk iraha deui maka ilmu. Bisa mempertanggungjawabkan ilmu. Kecak Allah di akhirat kiai cokot ganjaran di masyarakat. Ya siapa nuturkan masyarakat. Cak kiai teh hampura bae. Lain usi hampura bae macam kerebek. Gitulah yakinkeun ku ilmu. Bagi kiai nu geus baroga ilmu yakinkeun mun cak syara haram. Muncak sara makruh, muncak sara wajib. Mantak naon sih? Nuturkeun Gusti Allah dina Al-Qur'an, nuturkeun hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hese ngabongkarna tuturkeun ulama. Menang hese capek ngaji teu dipake. Tuh, nu mantak pareung kayakinan di dirina atuh. Masyarakat gitu percaya bongan agak-agagan mentek ceku lagi ulah disalahkeun sasaha mun nyana eueuh nu ngambean ilmuna sebab nyana teu make ka ilmuna solana engke mah taun hareup muncak masyarakat kiai rukun wudu 3 bae lah heula tuh kiai eta mah bakal 3 engkeuna jak kumaha masyarakat tah. Ju salat isya ada 2 bae lah, jangan tunduh ada 2 bae. Aturkeun masyarakat Pak.
Tuh, ayo nuturkeun masyarakat bodoh kumaha dongeng kiai guplak tiplak gitu. Mantap nyawa taruhanna kiai perang sekalipun mempertahankan agama Allah kageur paeh ge asal dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Deui para sahabat mempertahankan agama jeung memperjuangkan agama. Ulah nuturkeun pejabat. Ya pejabat menyana mah puluya pelei ge digaji ai siat yai. Sekali-kali doang dibere BHS. BHS ge sia-sia keneh. Kudu puluya pelei, kurang mah puluya pelei na tak teresep. Kurang gujlak dicrak atuh. Itu. Kredit haram, aya anak ada kredit. Abah goreng halalkeun. Ya, anak boga showroom. Gara-gara anak boga showroom jadi tekebat. Ya Allah, ya Rabbi. Gila di akhir zaman agama neros. Lain ku sasaha ku tukang nyekel agama nakene. Senin puasa Arafah. Terus kaberan di dia adikula haji entok motong rambut. Boga anak deui nu kasabaraha meureun ka asa kamari ieu mah kawin hajuropo bae ka budak anakna. Satu gawe meureun. Ayo di kamana tuh batur ngantornya nama kakama. Aduh, kadang-kadang itu sing ngaji ge ayo aya ka kamar mah ka kamar bae. Caldei. Ya, gunting rambut marhaba lah jam 5. Sariasa marhaba, dahar bersama sakuma biasa sanajan teu gunting rambut ge di dieu di zaman almarhum maleman lebaran mah buka bersama bae Arafah. Atuh kalau lantaran naon ngargunting rambut rada obat tokoh-tokoh nu milu aya. Dalah atuh masalah kada harmenta. Deui masalah. Kemudian terus datang ka peuting aya nu dahar 1 2 3 jam 9. Eueuh masalah. Nu dahar bangsa jam 11 peuting rada bermasalah. Terus camen teu parah, biasa-biasa kita masak kada culungan-culungan. Terus datang ka isukan lebaran, imah dikosongkeun lalaki kabeh ka masjid, awewe ka majlis ka dieu. Kosonglah imah balik lebaran, dalahar deui biasa tah memang kitu santri dari santri atuh nyieunna nampan keluarga jeung masyarakat atuh prasmanan. Beres kula deuk ngatur strategi mencit kurban panggillah kepala santri. Ya, ieu embe pencit jeung santri kabeh, ieu hewan nu gede jeung masyarakat. Kakara ge ngomong kos kitu aya 2 laporan santri ka kula kiai cenah santri aya nu mabok 5, mabok naon tuh? Mabok daging, sia ngomong sambarangan we, mbena kita dipunjit geus mabok. Heran ieu mah. Atuh bukti da marabok cenah kiai pinta. Oh, pinta lo bawa bae ka ditu ka Mantri Mujiono doyong. Babnya nama sok ngaji bae ka dieu jeung bahu akrab. Bawalah ka ditu. Cek pamuji ieu serius da kudu diimpus. Mulai mencit kebo hiji takbir bebarengan beres mencit aya deui nu noel kiai urang santri anu mabok deui sabaraha urang 10 panama 10 mabok masyaallah bade ga ditungan make mobil tama atuh kaluarkeun mobil supiran ku wajiban anak haji Firdaus enggak ditu bawa punya anak ditu mencit deui beres mencit tilu yuk bela ngadagoan gitu mencit deui aya deui nu laporan kiai santri mabok deui sabaraha 7. Wih kan loba amat bawa ka dinya we ka dieu teh Mantri Munjir deukeut didinya tah ieu
Rupanya di luar sepengetahuan kula ge laporan deh geus dibawaan bae ka dieu. Can pati loba. Kula terus salat zuhur ka dieu. Di salat zuhur begitu naik ka dieu ka majelis antri laporan deui kiai pondok ieu mabok. Bawa ka ditu ka pun imam mobilna geus standby bae. Bawa ka ditu. Dipayang ku saurang nu dipayang belah ketuhu nu mayangna belah kenca gitu. Ai barang datang kadinya ngagedepet kabeh. Kula marah kan santri nu narangtung opata. Ya atuh sia itu mayang ku sorangan teu kuat bantuan. Lalumpatan cenah kali itu dutiluan mayang nu saurang babalik ka kula lain teu kuatin kieu nu mayangna ge kena. Aduh hayang seuri. Ya, mana tu jadi kieu ieu. Terus salat zuhur di dieu bareng nu takbir ge kula salat ngana takbir di terus salat pada zuri arba makmuman Allah lain tidak ke aduh. Gedep. Cek babaturan siap lain tidak ke aduh. Ditoel ku jana teh maka suku disingkirkeun. Nu nyingkirkeun aing nyiribeukeun ka. Hatung geus ambalaya. Geus bantu zuhur teh kulantaran sing hari yang loba laporan kula geus teu konsentrasi kana kurban. Terus kita korban aya 2 deui geus bodoh. Jadi santri ieu beunang teu konsen, pencitan manggeus dipencitan. Ba'da zuhur mulailah itu pembelesan muka klinik sekula terus ke rumah sakit umum rumah sakit mana bae hayu bae geus asupan pikiran ya santri nya jararau anak batu luar biasa kula pikiran santri kajen kula bae sehat kula mah teu naon terus sampai jam 2:30 ternyata di luar geus pohara artinya ieu aset. Datanglah tim kesehatan kusabab kula di jero bae datang ke jero mulai nelpon dandim aya dan ramil ka imaging personilna ngobrol cenah dandim ya ngobrol siap cek dandim saya akan lucuran ke Cilongok dan akan memberikan bantuan sepenuhnya tim medis dari itu kodim, nah akan saya luncurkan. Sekulatnya bapak pun nggak usah ke sini, tim medis aja, tim kesehatan. Enggak, saya akan ke sini. Jangan, kan di sini nggak ada cewek, serinya nah. Kok kiai cek ada cewek cewek ikutkan cewek, berarti hatena yang awewe tak, kita artiin dan rami. Kok pak kiai ngomong cewek lagi musibah begini, bodoh sih ada rami. Ike telepon ngomongkan cewek pula. Jadi danding gitu. Terus beres datanglah danding maka di jalan rada macet setik rada lambat datang ke di jam 1:30 genep. Idinya terus telepon deui ti dinas kesehatan. Terus Bapak Bupati Pak Ismet Iskandar sarua nelpon. Siap Bapak akan memberikan bantuan sepenuhnya. Guys, luar biasa. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dengan cepat luar biasa. Di dinas kesehatan anu pohara. Nurunkan dokter-dokterna. Rawat-rawat dan bidan-bidana. Gitu kene. Di Kesdim. Luar biasa. Waktu aya geus laporan aya sabaraha yang mengicak ulah dasa kita berjumlah kiai geus 150 masyaallah umum sekian di Dinda sekian di Sari Asih sekian di Mulia Insani sekian dan di klinik Mujiono dan Munji di dinas kesehatan sakula ngomong di sini aja pakai di majelis ya biar supaya gampang nggak apa-apa waktu iya majelis kemarin menjadi rumah sakit pohara kulama di imah bae terus ngarobrol bae terus ngobrol teh bari ngadoa mikiran datanglah ka maghrib di maghrib pula moal keluar pula di imah bae teruskan salat maghrib
teu kaluar lantaran aya nu nguntit-nguntit bae wartawan. Hayang kapanggih jeung kula, hayang wawancara ceuk kula embung aing mah aya ka TV keur kieu heran aing mah. Aing mah aya ge ka TV jeung nu geulis gitu, jeung bintang film. Aing keur kieu embung aing ka TV disorot ke mejeuna keur neuleun pasen. Bong ngalangan geus. Jadi kula lantaran aya sababaraha wartawan TV hayang ngobrol hayang wawancara jadi kula teu kaluar geus bebeja kula moal kaluar di jero imah bae terus di magrib datang ka betiga teh teu kaluar teu aya instruksi titah di pagar betis ternyata diharap ya abri ya banser ya polisi jadi mere kula bana jelema hayang ditahan alhamdulillah karena ketemu kula mah aman we dahar we gembul di jero. Tuh masalah sama sekali. Keluarlah isu bahwa kiai tidak bisa ditemui karena sakit parah. Si adanya nyawaan. Aing dahar bae di jero. Itulah berjayangnya Allah. Mesti bertanya-tanya kenyataannya seperti eta. Geus masalah. Terus tapi informasi mah terus baik, informasi terus baik. Lucu aya. Jadi mimiti kaget, kemudian sedih, kemudian terharu, kemudian khawatir besi aya anu korban khawatir. Sanajan bari geus sakabehna ge menang Allah aya kekhawatiran. Ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan selamat Gusti. Ingat ka impian. Terus kiai moal nanaon salamet aya bahatah. Tina impian teh inget dinu loba hilit ya dikliwat maliwat bae moal nanaon cat nu kaset teh. Jadi semoga ketenangan teh kudu tenang bae moal nanaon kajen kumaha gitu. Aya sakitan 7 nu nganterna 8 lantaran beakeun mobil operasional kabeh operasi. Lantaran besi diengkekeun ieu lambat, makelah angkot 08. Diangkat jadi itu. Turun, dorong 7 pasien dengan cerda 8 datang tadi itu diimpus kabeh. Tinggal supir teh ai-ai tanggung jawabna saha ieu. Supir bingung. Masyaallah. Tuh gitulah. Terus dibuat-buatkeun ka rumah sakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dinas kesehatan poe Kemis Pak Ismet rebo sore kula ngobrol di melalui telepon. Baca Pak Ismet, Pak Kiai sehat. Saya sudah pulang dari rumah sakit. Saya emang nggak ke rumah sakit. Kabarnya ke rumah sakit saja nanti. Enggak apa, saya mah di rumah aja. Gitu, nyawun Pak Ismet dia bawa kula di imah saya. Lain-lainnya masih di rumah sakit. Di mana baik cenah umum di Sariasi 2, di 2 KB, kemudian di Dinda, kemudian di Mulya Insani. Keluarga di mana? Keluarga aya 2 di Dinda jeung di Mulya Insani. Bapak sare kalayat sekian. Lah Pak Atua itu sehat ulah asal bantuan kesehatan medis. Tapi Bapak ngalayat lah Pak Ismet geus alhamdulillahirabbil alamin. Betapa pedulina Pak Ismet, Bapak Bupati urang kula ngahaturkeun 1000 laksa ketika pindahan jeung terima kasih. Kitu kene ka Ibu Ani anu peduli luar biasa, Kepala Dinas Kabupaten Tangerang anu ka dieu sampai sababaraha kali ningali ngontrol besi dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitu kene tigas din itu kerahan daripada Bapak Dandim kula ngaturkeun nuhun jasa. Tanpa bantuan-bantuan mereka Masya Allah beren di non ditunggalana kateter. Jadi ku ayeuna digerakkeun ku Allah gerak kabeh alhamdulillah sampai per detik ieu salamet kabeh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Emang aya lucu. Lucu nama bapana nyaon ka dieu kemudian anu nyiarkeun di TV. Meangan nya ka dieu. Bolak-balik lantaran di dieu pilu, tilu balik can kapagi kene we anakna. Kayaknya anak aing di mana ieu? Pak, meangan ada tuh merekna aya teu di mana. Lantaran rapi, kos di ruang sakit teh di. Oh, karengan disukeun nya dia orang anak aing kan. Siar atuh beda kasih. Macam-macam. Aya geus dibuka impusanana alhamdulillah. Jadi ke dokter lantaran titah merujuk asal aya keluhan. Gede aja ke dokter. Dok, saya alhamdulillah udah bagus. Mana ada apa lagi masihnya lagi dikit ceknya. Mana lihat obatnya? Ini. Oh, ini harus diganti, yang ini diganti. Terus obat itu diganti, diberi obat anyar. Barang diberi obat anyar, muncul deh. Ih, saya kira mendingan obat utang gitu. Dokter ganti-ganti, gitulah. Jadi kita ada cager, ganti obat, ser deh. Keluar tiluhur di anak. Luar biasa. Ya, mulai di jam 8:30, karasana terus sampai penting, Rabu, sampai malam Rabu, sampai Kamis, terakhir masih ayat Zohor opat kena beli impus di dia. Terus asar selesai, hiji deui aya nu ngadadak. Bahkan poet ieu isuk-isuk ieu aya nu kambuh deui, kukula tadi dibawa ka rumah sakit. Bener tadi nanya haju ngarujak haju ngadarujak bubok meureun ka jeung kumaha. Dicager aya tukang rujak tumbuk meureun. Jadi cabean atuh siang. Jadi rame tungtung nama loba itu naon ngaranna pikaserie. Sedih, terharu, khawatir, jadi kos hiburan. Naon kos hiburan sama budak anu ngalanterkeun ka rumah sakit, nu nganterkeun kabeh nu bali. Diimpus kabeh. Kitu kene adik kula kena, anak kula 2 kena. Adik kula itu anak adik kula Haji Mumun, pamajikan Haji Opang. Anak dah kena diatur ke mulia Irsadi. Indung nanu nganter ka ditu diimpus langsung. Beres, saya 80% balik lah. Bagus. Indung na bolak-balik we ka kacai cek ieu kieu amat di perasaan cek ini. Atuh ngarendek diimpus sampai. Kos kitu. Aya deui minantu Ajazim, Ustaz Ucim. Eta parahnya namanya wasiat jadi harus kejang-kejang wasiat teh kajen toh. Wasiat cari ikatu kabeh bawa ke rumah sakit Dinda. Bedang 5 jam nu diwasiatan ada diimpus deui lah. Tekulah nu wasiat jeung nu diwasiat impus kabeh. Itulah lalakon. Jadi lamun di jumlah jeung nu di luar-luar beureunan sekitar 350 jelema. Nu kenangan nu ditangani ku medis di dieu santri jeung di rumah sakit sekitar 200-an lah. Nu ditangani ku Pemda, nu di luar Pemda ge nu milu dahar teh masih kene loba berobat masing-masing. Sekali deui kula ngarasa terharu gitu ka tim kesehatan anu begitu cepat, begitu peduli luar biasa. Mun dihitung geus hese nyaritakeun tuh naon kitu biayana loba jasa tinggal nya naon ngaranna ngucapkeun terima kasih hungkul sampai ayeuna salamet kabehan. Alhamdulillahirabbil jadi kula mah teu kumaha-kumaha. Ku kieu kenasan masar babae. Ya, teu teh naon. Teu masalah. Jadi kata biasa nyaunya setik, jeung minum bae ulama. Oh, masalah. Diperiksa ke dokter tensi, begitu ditensi aja bagus jenenge bagus. Diimpus lah, ente bae dokter diimpus. Serinya daging. Oh, jadi diimpus deh naon. Obat dibere lakat, daya lidare nun teh sehat tuh masalah. Cuman 2 poe kula embung keluar
lantaran loba wartawan nu hayang kitu ngawawancara. Lantaran kula henteu keluar wartawan greget bareng aya versi-versi disorot ku nya. Aya embe-embe disorot, aya naon bae ini naon ge disorot bae gitu jadi. Munggang mantingnya na. Temenang informasi langsung ya nana. Itulah seputar racun. Kuari kedilep oleh tim kesehatan, dinas kesehatan minta sampel-sampel, mimiti cai datang ke segala rupa. Polisian minta sampel, abri gitu kene. Kemudian ti umum ge minta sararempel loba, silahkan sampai saat ayeuna can aya hasilna mungkin di minggu hareup geus aya. Sampai ayeuna ulama ngayakinkeun racun sebab pasakan nu di dahar magrib jeung nu isuk-isuk eta keneh. Nu magrib eta daging laukna eta masalah. Nu di dahar isuk-isuk eta keneh menuna hanya dihaneutkeun geus terbiasa sama urang makabehan ge kos kitu. Kok dihajar-hajar, dihawal-hawal memang gitu. Geus eta teh pasti jasa kula mengayakinkeun 100% racun. Sebab menu na eta keneh nu di dahar magrib mah eueuh masalah, nu di dahar isuk-isuk lah bermasalah. Meureun teu tinggi geus didatang geus ditendenan ngan can sempurna aya nu kena nu teu tanu penting mah. Tapi nu isuk-isuk mah asa anu dahar na bebas. Nah, itu mah isuk-isuk dahar di kula baliknya ka imah kemudian berangkat ke kabana nyana ngalaksanakeun silaturahmi teh dan lain sebagainya di jalan nya nyupiran nya nyeri beuteul. Macem-macem geus. Aya anu balik ke dieu nyana ngicing bae di imah sekali, 2 kali, 3 kali. Terus cenah di WC nelpon ka babaturan aja aing mah ieu nyeri beuteul, aing ge sarua. Iya aing nelpon di WC, aing ge di WC. Gitu macam-macam jadinya. Jadi eta perkara itu tah eta itu. Wallahu alam kukumahana hasil lab nama ternyata seperti eta deuk kumaha lain racunna. Jelema pelakuna ieu geus kanyawan jasa ku kula 100% ngaranna mimitina A. Geus kanyawan 100%, lain 50 dia 100% geus kanyawan. Ngan bibitina ngaranna A ngan moal dibejakeun. Bahaya terus bejakeun. Geus kanyawan ngaran mimitina A direncanakeun luar biasa. Kos kitulah anu mantep masalah. Geus urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan nu di dieu disalametkeun ku Gusti Allah, ditambah katawakalan ku Gusti Allah. Anu boga perlakuan gitu ge mudah-mudahan dihampura. Anu kabehan ge mudah-mudahan disalamatkeun ku Gusti Allah. Anu hasud ge mudah-mudahan dibalikeun ka hasudanana. Ya pangeran nama kabehan ya Allah kene sehingga kabehan urang nu mana bae ge disalamatkeun ku Gusti Allah. Nu akhirna kabehan aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Naya urang neruskeun balag pangajian urang. Di mana urang kuari keur nyaritakeun masalah nafaqah. 7 nu patali jeung nafaqah teh kahiji ta'am yakni kadaharan. Dahar nomor kedua muklalau. Nomor ketilu adalah kiswah yakni papake. Nomor keempat alatut tanzifi rapih aku ngaji. Urang jadi nyaho sing hade ka para suami-suami
dina ngalaksanakeun nafkah teh ulah sambarangan lantaran ieu nuku urang dilaksanakeun bener jeung teu benerna bakal berlanjut persidangan di hareupeun Gusti Allah Rabbul Jalil Allah Subhanahu ya. Komo boga pamajikan leuwih ti hijina 2 3 ajuna pakahna teu beres kadang-kadang nu kolot ditoler-toler ngora maul geus leuwih tina pakah sesenangan seserian uhahe samarupna moal disidang ke di hareupeun Allah mun deuk nyandung kula ge ngadoakeun kana nyandung malah kudu jasa lain ani malah kudu nu geus merenah mah nu geus merenah asal sing jujur jeung adil memperlakukeun pamajikan nu ngora nu kolot sarua sing ade ngana pakahanan sekolah mah osok sieun cara dongeng Gus Dur bae Gus Dur teh kira-kira aja saboga dongeng teh aja nama Soeharto nanti di akhirat disidang Soeharto jangan Soeharto Gus Dur atuh geus eueuh yang mengenang lelucon Gus Dur begitu disidang salat bagus, cek malaikat. Puasa bagus, haji bagus, malah dia masuk batul. Zakat rapi lebih dari itu pun dilakukan. Cek malaikat ini syariat hebat semua, berarti surga. Kapehan malaikat kannya kia salatna bagus, puasana bagus, zakatna bagus, hajina ge bagus, batul lu asupka. Baitullah nya nama sekeluarga asup kabeh. Berarti cek malaikat kan ieu syariat hebat. Iya, cek malaikat bagus ya. Otomatis kan surga ieu. Surga begitu diiring ku malaikat teu ka surga aya nini eta tah Soeharto keula tungguan. Tungguan kula baheula ieu teh diurus di Soeharto yeuh. Tah, aya deui yatim piatu kula teh pernah diurus, fakir miskin. Rakyat Indonesia ngaulahkeun Soeharto ka surga cak malaikat kudu ka surga lantaran bagus cak rakyat ulah eleh malaikat malaikat eleh disidangkeun jadi persidangan kuari mah antara malaikat dan rakyat Indonesia. Waduh kira-kira Gus Dur jadi kuari mah disidang malaikat jeung rakyat kumaha ieu cak malaikat bagus kudu ka surga tapi cak rakyat teu bagus kudu ka neraka. Malaikat eleh. Ya Gus Dur wanian jasa apa kos kitu tah. Aneh mah ka Gus Dur. Jadi nasibna kumaha? Wallahu a'lam ka Gus Dur cuman begitu aja persidangannya. Gus Dur geus bisa ngutuskeun lagi. Aduh Gus Dur. Nu kadua deui eta. Ternyata lama-lama cenah di akhirat itu antara kaum surga, penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hubungan. Jadi dia seorang surga kadang-kadang ke neraka, orang neraka kadang-kadang ngobrol dengan ahli surga, cuman nggak bisa ke surga, cek Gus Dur. Akhirnya ada jalinan khusus. Karena ada jalinan khusus, maka permintaan dari orang neraka supaya pada membangun jembatan. Orang neraka siap membangun jembatan ke surga, orang surga pun harus siap membangun jembatan untuk menuju neraka. Jadi supaya kapan kita bisa ngobrol katanya, gitu kita ngobrol. Oke, kita tangani ya, kita persetujuan. Waduh, ya eta biaya nanti mana merenega. Jadi jembatan, ayah eta Gus Dur. Maka orang neraka itu cepat sekali, kurang dari sebulan selesai. Jembatan begitu megah, kokoh dan luar biasa, besarnya tapi selesai. Sebab ahli-ahli konsumsi dan birokrasi ada semua di neraka. Mulai di DRT ada, camat ada, bupati ada, gubernur ada, insinyur konstruksi juga ada. Ahli perbesian juga ada, persemenan juga ada, maka dengan cepat membangun jembatan mudah sampai di pinggiran surga.
Tinggal ahli surga yang segera dituntut supaya cepat membangun jembatan ke neraka, tidak jadi-jadi. Sebab yang ada di surga itu cuma santri, kiai, yang fakir, yang miskin. Jadi nggak tahu potongannya harus bagaimana ini. Jembatannya potongan yang nggak tahu harus bagaimana, jaraknya juga nggak dihitung, nggak terhitung bagaimana, dan tidak ada yang ahli konstruksi, studio tidak ada, ya ada lambat. Saking lambatnya orang neraka marah sama orang surga. Ini mau dijadiin apa enggak? Dan orang surga kami nggak bisa ngebangun, ya udah segini aja lah. Gus Dur kira-kira nyen karikatur ya. Ayolah almarhum kurang mengenang almarhum Gus Dur apa situ. Ayo dipikir kurang kata karikatur. Oh, jauh ya. Orang kan ahli-ahli bangunan di neraka kabeh. Ya, kan. Eta kok kitu teh jarawa dihareupeun jelema-jelema nu kitu tenang bae. Balik-balik bae kana masa bola. Tapi akhirnya pan berpikir, gubernur mikir berarti aing di neraka cak gubernur. Terus interior bangunan, kok aing bisa ka neraka? Eta kita 10 cm jadi 5 cm ngebangunan. Ya aduh jahe kita besi 12 jadi besi 3. Nah pos gitulah. Oh bener atuh kitu mah. Anu usul ka Gus Dur. Gus, enak aja. Ahli-ahli bangunan dan neraka. Jangan ngomong lo. Yang penting tobat kamu. Gitu nyana terus nuntut bedakan ku Gus Dur kesalahan-kesalahan. Ini. Kalau bupati itu tanda tangan apa? Tanda tangan bedakan ku jangan jago ini kesalahan ini. Itulah Masya Allah. Hebat Gus Dur pas gitu. Jadi orang surga pasti bisa nyin jembatan ka neraka. Lantaran ieu nu ngaji di kuari nu teu baroga duit pan ieu. Boga duit teh aya ageun nya ngaji. Naon ngaji naon. Geus sayang bae pokona mah. Bae nu teu boga duit. Anu diudag-udag polisi. Ngaji nu ka dieu. Masya Allah. Lain ngaji-ngaji teh diknyilid sebenarnya tadi. Gitu. Mantap kelolongan ahli surga adalah fuqara wal masakin. Tekan jeung Nabi ngadoan Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Gusti abdi menyuhunkeun ka Gusti cinta ka jelema miskin. Wasurni fi zumratil masakin. Gusti abdi golongkeun babarengan jeung ahli miskin. Yang jadikan abdi jelema miskin. Mantap doa eta telok dibaca. Beciri ijabah ku Allah. Kiai na ketuan ieu na teu ngomong muridna mah. Masya Allah. Nih urusan nafkah nomor keempat adalah alat tanzih. Alat bebersih wajib kasalakina kamangpartan pikeun pamajikanana alat tanzifin nganapakahan alat bebersih ngabersihan jeung ngabersihan minal ausah tina kokotor alat itu dia anu ngategenahkeun ka pamajikanana supaya sumpah pemajikan teh kudu bersih. Sebab engke iraha hayang masalakina geus kudu ulah hese-hese deui. Hayang itu tinggal nakala. Hayang jam 11 tinggal siap. Hayang jam 1 batur di masjid jangan mah terus. Ya terus. Ini Sayyidina Ali kok lagi seperti Sayyidina Ali mah begitu. Buka Ramadan. Allahu Akbar. Batur mah ngadahar korma, nyana makan Noel siti-siti mah. Kutri. Sayyidina Ali, Masya Allah. Eta minantu Kanjeng Nabi jadi nyana mah bukana puji mah. Allah mah sekali-sekali orang nurutan kos kitu. Begitu lah ngariung jeung anak saya. Allahu Akbar. Urang mah pamajikan ka kamar. Cak anak di kamaran aja. Apa jeung maka kamar heran. Heran tenang. Gitu Sayyidina Ali mah hebat.
Itu palalinter wali-wali Allah malah kos gitu horenganna. Urang embung kawin kan naon. Iya, bukan aku jimannya. Berarti tiba-tiba ke Noel nya kaji amat lah ngomong. Membahasa urang mah. Ya alat tanzih. Jadi alat beberskos kumaha. Kamis seperti melisisir di kekurang kapal masjid. Deus buukna, lamun buukna bangsa lemas, balikin sisir serit, sisir lemas. Lamun buukna bangsa kos kalah, ya mah bangsa orang rawak kidang, kalau ada buukna kos kucai. Orang rawak kidang, iya. Aduh, banyak tuh sisirna. Ulah letik-letik, barangnya satu tere. Nah, iyalah belikan sisir itu sesuai jembuk lah orang jadi nele potongan buku majikan orang. Oh, potongan melantai mah ya. Melina anu gelede roangan coakan. Buluk rada lemes beli lemes. Ada variasi kumaha bae. Tah eta bikin ka pamajikan tanpa ijab kabul. Henteu kudu kieu. Kadi. Ieu kadinya. Kakak mantas meuli sisir didoyong. Iya dek masih kena can anggus melin ngeri deh. Ayo diserahkan dia kan ini nyata di kakak tak besi engke kasana. Nah, iya siapa majikan nak kula narima dibelikan sisir kok kata. Ambo cangkel aing mau kadang-kadang aja. Kudu asal dibikin nggak jadi. Tuh gitu kan. Ketika kita terima, salah kena dek make kudu nginjem ke pemajikan lantaran eta geus jadi milik pemajikan. Nginjem, neng, mana saya cerita kali kakak nginjem lah, nginjem juga nang beli kakak, kan itu nginjem kan neng, kali nginjem lah, sekalian jangan anting nak kade. Jangan memang anting, mayar sisir. Masya Allah, begitu. Ya jadi dia rapi jasa agama mah datang ke kos itu tadi perhatikan kurang kuman mantan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama nu kaliwat tinggal urang da bae ngalaksanakeun. Ya Allah ya Rabbi. Tuh sisir mana deui? Pedunin jengolna yakni minyak jangan minyakan rambut, minyak rambut urang belikan lantaran ieu mah sok ka sawah bae nandur jempat yang di sisiran teh tuh bisa sekaligus. Wah, teta kan perlu minyak, dia perlu bebeja pemajikan kak, jadi mah itu bisa tadi minyakan ge kayak yang dibelikan oli ya. Oli ada semprot. Supaya bisa disisiran, aku mau balikan minyak dudin. Masya Allah. Ulah datang kak untuk bersolek sama majikan. Pemadar silu birasa yang belikan parabot bebersih yang paranting bersihan rambut sirah sampo nukuarima. Belikan kurang sampo, bawa kuarima beste kudu make itu sapu pare di dalam. Sama zaman eta sapu pare di dalam, so dicokot kaina, dipakai kuramat teh kudu kitu kuarima. Dek melisun selik aja. Ini daulat tuh masalah ada itu tuh batu. Ya, dek ngebiti tinom emeron sansil dan lain sebagainya. Wah, kuarima malah bisa pakai ciuan. Waduh, sekurang ketok naon sih ciuan. Akhirnya eta bahasa batur sama. Ciuan. Sudah dua inwan. Hiji, jadi kumaha bingung yang kita ngartikeun. Tak itulah dari tandanya. Jadi ngus kuarima geus lengkap meuli hiji. Jadi dua. Kos itu teteh. Nah, ini kita dua. Beli botol bisa pakai segala rupa, bisa pakai sampo, bisa pakai sabun. Mus masih tak belikan pemajikan. Bahkan Imam Rafi'i, Imam Nawawi, terakhir mereka membeli itu maka pemajikan hayang nukos kumaha bentuk sabuna. Selera pemajikan silakan.
hayang nu kos kumaha jangsa sampona silakeun serahkeun. Mertekun jeung alat bebersih jangan bersihan awak supaya awak sengit bae ulah kambe bau kadal bagus nawu jeung bangsa nalidak sonanin pikeun nolak bau kewe pikeun nolak bau bahang pikeun nolak berbagai babauan berarti jangan bau bahang meuli kurang ya kitu nan kitu ngaranna denta Pepsodent wah loba kuari ngomong sa dendenan mungkus asal dendenan odol ini lah pokoknya mah asal nu dendenan bagi odol bangsa Sriden aya gitu Sriden ai itu nyawa saya nyawa Sriden Pepsodent lu nguduan naon dia tak dendenan gitu salah aya citra den ya dicikup apa mah beli ke sikatna ini teman pol dan lain sebagainya beli kan itu kene BP na Rexona ini kurang Rexona namun teka beli Rexona atau bangsa dadaunan kurang diperat pemajikan akan merekan jangan obat kelek sia ye aing lamun nyium sia bau kelek ieu tadi jadi ulah datang ka baueun salah kitu kudu sengit bae ai sengit bae bapan merangsang salah kitu aduh